Sekar Anyar merupakan salah sawiyo seni karawitan Sunda anu digagas ku Kang Ubun. Sekar Anyar ieu benten sareng Cianjuran sakumaha anu dijelaskeun ku Profesor Ganjar. Yang tadi saya nyebabkan ini sekar meninggal disebabkan sekar anyar. Sekar anyar pada benten sareng angkat disebabkan Cianjuran. Bagi Cianjuran dibentengkeun antawis kawaos sareng tanamna. Dan kan dina sekar anyar mah antawis kawaos sareng itu dihijikeun. Teras upami dina Cianjuran ngagunakeun buku sakalinya dina panamina lagu biasa. Dinas sekar anyar mah digabungkeun antawis mamaos dirangkatu sareng. Menurut Profesor Ganjar, perbedaan antawis Sekar Anyar sareng Cianjuran eta dina papada pamaos sareng panambih, di mana pamaos Sekar Anyar sareng panambihna digabungkeun, sabalikna dina Cianjuran.
Ukur jogeman bisa Sakumaha anu tos dicarioskeun ku Prof Ganjar Sekar Anyar mangrupikeun karya Kang Ubun atanapi Ubun R. Kubarsah. Sosok Ubun R. Kubarsah di lingkung pacaturan karawitan Sunda henteu dikenal ngan saukur pencipta lagu, tapi anjeunna dikenal oge sebagai penggagas. Salah satu karyana nyaeta Sekar Anyar.